ketika diuyup kita diuyup bismillahirrahmanirrahim. Aduh can dibuka tolong aing muka-mukakeun atuh. Kudu gawe deui. Wadahan. Masya Allah, Masya Rabbi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Cai herang nya. Jadi seger cai herang mah. Pas nepi kana beuteung teh sehat. Beda jeung susu. Nya cai herang mah kana beuteung teh beda jeung cai susu. Beda. Susu mah geus nepi kana beuteung teh goreng. Benar susu mah geus nepi kana beuteung teh goreng. Disebut lagi susu tepung. Ya susu teh atuh nih. Ngaran susu mah geus kana beuteung mah goreng. Berarti geus nepi ka dieu. Boga ka dieu. Susu nepi ka beuteung goreng, lain cai susu. Budak hiji teh genah. Rek dua wae mah. Cai geus nepi kana beuteung mah. Kudu dihareup nyusuhan budak teh tukang we. Ti tukang we. Kasus perceraian loba bringkat ku taun ayeuna. Gara-gara lain akibat teu diamuan. Sabab awewe can aya anu minta cerai gugat cerai gara-gara teu dipamatahan jabe salat. Geus aya can. Ayeuna mah ulang cerai we, da bapak teh geus sabulan 2 bulan teu mamatahan jabe salat, aya nu kitu. Terus tapi naon nu jadi sababna? Hiji, HP. Segala update status segala rupa. Tong boro-boro kitu bapak rek paeh. Review. Halo guys. Bapak saya mau modal. Bagaimana caranya? Pertama-tama ada malaikat Jibril. Lempar ke malaikat Ajroil, dikutak-katik ke malaikat Ajroil, sampai dekat tenggorokan, dicekek. Modal guys, modal. Bapak rek paeh kalakah siaran langsung. Ya, pengen ya. Catat ya. Ketika Rasulullah rek ngantunkeun nuju teu damang. Nuju teu damang ketika Rasulullah rek ngantunkeun nuju teu damang. Datang malaikat Jibril. Jibril ka dieu. Aya naon ya Rasulullah? Lain kaula rek nanya Jibril. Rek nanya naon? Lamun teh mah kaula geus teu aya di alam dunya. Geus tilar di alam dunya. Anjeun naha masih kene rek turun ka dunya. Ceuk saha? Ceuk Kangjeng Rasul. Jawaban ceuk malaikat Jibril, "Hei Muhammad, edek kaula turun ke di akhir zaman." Rek naon anjeun turun ka dunya? Pan nyampaikeun wahyu na geus beres, kaula geus teu aya. Tapi kaula engke di akhir zaman lain rek nyampaikeun wahyu turun ka dunya teh, tapi rek nyabutan 10 perkara 10 mutiara nu aya di umat anjeun sapeninggalan anjeun. Di akhir zaman 10 perkara mutiara. Apa mutiara? Apa mutiara? Ari mutiara teh naon? Nu herang, kaca ge herang. Tuh, tarang manguding ge herang. Apa mutiara? Ari mutiara berharga atawa henteu? Mutiara berharga atawa henteu? Berharga. Di dieu aya nu boga mutiara. Lamun teh mah boga mutiara di teu rek di imah atawa di luar? Di imah naha di kamar atawa di tengah imah? Oh. Di kamarna naha rek dina jero lemari atawa digolerkeun kasur? Dina lemari nah rek dicepukan atawa moal? Lemari na rek dikunci atawa henteu? Imahna ditinggalkeun moal? Naon sababna make moal ditinggalkeun? Sabab di imah boga muti. Berarti berharga dijaga leres. Di akhir zaman nu ngaran barang berharga bakal dicabutan deui ku malaikat Jibril. Mana nu 10 perkara? Hiji, Allah nitah ka malaikat Jibril rek nyabutan
barokah di muka bumi. Arfaul barokah fil ardi. Arfaul barokah fil ardi. Nyabutan barokah ngangkat kabarokahan di muka bumi. So mata aya tinggal di Bandungan. Jelema di kayeuna buah-buah kabarokahan geus dicabut. Ilmu semakin tinggi, para bisa semakin loba, tapi akhlak semakin berderajat. Leres dong. Harta mudah dicari, usaha gini-gini, tapi ketenangan jiwa susah dicari. Loba jelema ayeuna nu harta loba tapi ketenangan tadi bikin ku Allah. Boa ya boa. Kabarokahan teh geus diang. Jadi ajengan ngeunah. Jadi ajengan. Gorowokan aya kieu. Mana naon deui? Aing mah gorowokan geus aing ngadengekeun. Coba ibu gorowokan sorangan. Eta naonan sok? Di samping aing ngadengekeun ge aing mah aya nu. Lain cekuri. Lain. Masya Allah. Diangkat ke barokah. Tong boro-boro di keluarga ya, buah-buah di Indonesia ya, geus diangkat ke barokah teh. Naon sababna? Kasoo Indonesia teh negara subur. Teras. Abang emas aya di Indonesia. Kunaon ayeuna emas mararahal. 72 kang di ditu mah. Mas teh di komo di ditu mah tuh di Temur Simkuring Pasir Kuda. Lempangan mas teh. Kata mah kudu di paraban di mas eta mah. Mangkani paraban ge cukup 10.000 baso teh. Masya Allah, masyarakat. Minyak aya di Indonesia, kunaon kamari Indonesia bangsak minyak bener. Cenah Indonesia negara subur minyak. Masya Allah. Golontong teh kamari basa tenggi tah. Nila oge ngojay dina minyak. Bahe di Tasik, bahe. Hanya akan berningali dina TV-nya, bahe di Tasik. Masya Allah. Hiji rek nyabut kabarokah. Boa iya, kaboa. Loba dia ayeuna dicabut kabarokah. Kedua. Allah ngutus malaikat Jibril turun ke dunia. Arfaul haya minan nisa rek nyabut ka era di awe. Jadi awe ayeuna mah geus eueuh ka era. Geus eueuh boa ya mah boa. Ari ajaran kawin digagah hayang kitu ke ditahan. Bener. Tagian. Kunaon yang tagian untuk atau cenaka itu kalau kang untuk pokoknya apal hayang itu sok ngadak gede di itu teh mentak cependi ya cependi ulah sok kari teh bisi hitut kan panganten mah masa-masa era hitut jadi panganten mah masa-masa era tapi lamun keur pangantenan hitut nostalgia yang sulit dilupakan. Saya udah kenapa kapal aja ingat kene wae. Ini saya tamah ya dari hitut. Ini saya tamah hitut. Kan gitu jadi nostalgia yang sulit dilupakan. Ayeuna geus bangsa kieu hitut geus teu disaring. Nya udah ngalamun. Laki penonton Persib. Dawung nonton Persib. Pemajikan daek yang hitut numpat heula di dapur ka tengah imah. Nit. Asrina. Ya naon cenah neng nit-nitan henteu. Geus eueuh KR. So, ditiung di antara jelema anu bakal salamat teh jelema anu ngajaga sirah jeung perkara anu ngawengku kana sirah ditiung. Kos urang dieu awewe tariung ayeuna mah. Euy sukan. Apal urang oge ngan kaluang di ditu keur ngaji unggul. Nah boga pengalaman kitu. Boga ibu-ibu eta keur ngaji. Palariung sana degat. Beres ngaji alung-alungkeun kana kursi.
samarna beureun ustad moal nganyang kadinya orang assalamualaikum kadangan teh salam do eta guru gasana cing oh ieu atuh beureun teu sadar sugan teh tiung tadi dialungkeun pokok kolor bapana enggak jalan mariwa era geus aya beureun bapak ngijeng-ajengan ai tiung dialungkeun ka mana lungna kudu ngalungkeun ka dieu dina kursi ngagoler kolor bapana ayeuna teh sadar teh eta kolor bapana tah eta mata duakeun bapak lamun tara ditung sing ditiung ku kolor Allahu akbar oh jadi ajengan lah tuturkeun komo jadi preman mah gawemu duit hayang preman kitu teh gawemu ya lamun urang hayang nampe kudu daek capek lamun urang hayang senang kudu bisa nahan kawila itulah konsep terus tuh ieu mah capek mung duit hayang inget baheula keur cicing di mitoha keur cicing di mitoha mah daang teu geunah wae ai gawe hoream Masya Allah Masya Rabbi komo jadi bajingan mah mending kena jadi bajing nah yang berarti ke bajingan yang bajing beda bajingan mah bajing mah mau kalapa kan ukur kalapana wungkul tapi ku bajingan mah dijual jeung tangkalna bener gak? Eta bajing ya mah diisi ya mah kadarokan eta geus dicabut kadua nyabut ka era di awew ya awew katilu ku Allah bakal dicabut melalui malaikat Jibril di akhir zaman sifat juhud di ulama di akhir zaman mah ulama ge nu penting mah duit we perhitungan siga ibu duit teh perhitungan dia embung baheula urang Jawa kitu ngomongna teh beureun pemajikan teh mentaan wae duit teh perhitungan di embung urang Jawa Masya Allah Masya Rabbi sok ilmuan ejangnya nu penting nancebkeun ka era dinu jadi lamun awewe aya eraan pasti aya imanan lamun eueuh imanan dan arti eueuh sabab iman jeung era eta teh dua-duana selalu bersatu lamun iman aya era ge pasti aya lamun iman eueuh berarti ibu urang boga iman hoyo boga berarti kudu boga KR terutama izin ku Gusti Allah Kanjeng Rasul tingali berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya tina sawarena akhlak Kanjeng Rasul teh eta sadidal haya gede ka izin banget izin ku Gusti Allah aya izin aya ngizinkeun aya izinan aya gede ka izin aya ngizinkeun aya izinan nah beda gitu beda hari gede ka izin mah banget izin ku Gusti Allah seperti tadi teh cek Allah teh ditiung izin ku Gusti Allah ku jelema ge bakal boga ka era eta teh banget izin ku Gusti Allah aya deui izinan budak santri ditadahar beuteung lapar cekit kos anyar panganten jang ratuang heula mangga dipayun padahal beuteung lapar jadi eta mah izinan aya deui ngizinkeun ari ngizinkeun mah urang dia dibawa ka kota dibawa parasmanan beti kuah jeung tisuna kamarupna beureun tisuna teh ngeunah dibejaan kudu jadi incuna cek incuna teh mah di kota mah sia munoh naon gitu aya tukang baso make garpu sagala rupa dan nini penasaran ini we ka kota pesen tukang baso pak di baso dulu bagar puhna eta mah ngizin sadidal haya si cadar ulah pertahankeun ka era ulah sampai dicabut ku malaikat Jibril di akhir zaman tembongkeun rasa keimanan urang sadaya ka Gusti Allah beureun tah
Sabriji tah. Nah, tilu malah anggeus urang teh ganca eta. Pokona malah 10 ke deui acak we ku urang mah. Ya, hiji kewajiban janghen ditengin mahan. 2 makean. 3 nganakahan. 4 ngelmuan. 5 nyarean. Ngareunehan nyarean geus dibahas kawe tiba ka pamajikan kewajiban nu jadi pamajikan lah panjang tilu Pak tilu wae sim kuring mah hiji wajib masak mun dititah ku salaki mun salakina aya hiji wajib masak mun aya pasakeun mah nu sabener nama masak lain kewajiban awewe kewajiban salaki nyusul kewajiban salaki nyangu kewajiban salaki masa kewajiban salaki awewe mah kecicing ngeunah teh awewe ngeunah kata kicing tapi tidak pada buktina mun ceuk salaki teh sia masak wayahna wajib turut kanu jadi salaki pandita nu jadi salaki teu bertentangan jeung aturan Allah jeung aturan syariat agama Islam wajib nurutna sakaduga sakabisa mama naon pangnaekankeun tiang listrik mentong tekaduga beres mama nyeri cangkeng bapak pang nyokotkeun nog tatangga mentong mama abi teh ieu geus saya capek usaha dina jigi we ini ka sauni mentong kewajiban usaha masalaki manoba anu kitu nya nah wajib turut telah mun teu bertentangan jeung aturan Gusti Allah salagi kaduga salagi urang bisa pek bantu menjadi salaki dina pada buktina loba kewajiban menjadi salaki kewajiban awewe saeutik tapi loba gawe awewe terus awe mah isuk nepi ka subuh isuk nepi ka sore eureun gawe bener sim kuring mau jadi awewe ngan resep ka awewe awewe mah di Bandungan ieu pamajikan aing mah diwatir euy watir suk-isuk geus ngeusuh baju kabebeurang ngoekeun baju tibeurang nyaitan baju sore-sore dilepan baju geus salat isya ngisrika baju jam 12 penting teh di baju bener awe teureun entak mu komo boga pamajikan keureun aduh kuring mah ngaganong budak 2 jam sakali mangsa idit jarah ka pamijaan ngaganong budak 2 jam teu mampu 2 jam ge disaudun aing mah kemabuh yang udun dikeun deui ka pamajikan euy balaki urang dieu mah beureun saware pamajikan mah atuh teh geus dilatih can lahir ge geus diganong dina beuteung diganong lagi istilah ditenun heula di HP heula bapana ieu salapan bulan kan 8 bulan Masya Allah bentuk muasalna geulis ningali keureunna muasalna geulis dieu ke siga kurung hayam ujat hinah ka halu nomol ngeuleukeun aing teu ujat nu keureun tapi nya we ke nya beres teh berat eungap mata kieu cek edi lamun anjeun boga milik we sing hate kanu jadi kolot hikmah nikah di antarana kasiro bakal nambahan keluarga nu kamari urang boga keluarga ngan ukur inung bapak pituin ayeuna mah katapangan jeung mitoha rek ka mitoha teh kana sing hade tingali inung maneh waktu ngandung maneh leres dialah manusia satu-satunya jeng 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 nang itu tadi Kang Bayu tak bisaan mah yang menyayangimu tanpa ada jeng 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 gitu
demi Allah urang menajan sukses urusan dunia matak cepun guru kersana abah almagfurlah di pasantren Al Muhajirin Tanggeng yang lamun anjeun hayang sukses urusan dunia sing hade kanu jadi indung bapa lamun anjeun hayang sukses manfaat ilmu sing hidmah ka guru teh eta cepun bisi ya mah bisi urang usaha netek semplek bincak sebelah jang hendi kieu salah kieu lain bisi pariksa diri urang cocolokna alus kabelna weuteung henteu aliran neona weuteung kunaon beteu huruf kalaka ngajepret kontrol naon cenah sorry kandi awas salah sebut naon cenah kontrol sing jelas bisi kontrol naon kabelna bisi kosle leras urang ayeuna nete sebelah usaha di pelawan teh cenah kieu salah kieu lain hasilna kontrol diri urang bisi koslet jeung kolot bener najan adug-adugan ke urang dangan dunya ka ujung dunia goreng mah kanu jadi kolot sing caru moal beunghar-beunghar dina beungharna oge sangsara tuh disimpuri di ditu jelema goreng ka kolot sapi nama loba tapi ku Allah teh ulah ngedahar daging sapi geus eueuh panu kitu nya saga sawahna lain ngajamin senang lain daange di gram oh kamari kalurban teu kamari kalurban teu madang daging kurban teu alhamdulillah atuh ngadoa teh kitu urang mah Gusti pabarihan abdi teu bisa kurban tapi abdi pasihan kesehatan sing bisa ngadahar daging kurban mampu meureun kitu mah mampu teu mampu masyaallah da teu saeutik nu bisa kurban tapi ulah ngadahar daging kurban urang mah dek kersakeun da kewajiban teh keur kanu mampu laras tapi urang alhamdulillah najan teu mampu ge berarti bisa keneh ngadahar daging kurban berarti cag saeutik ye daging naon daging domba darah tinggi ye naon daging sapi tong loba teuing kolesterol ye naon suku cokor teh cokor tong loba teuing boga penyakit kembang jantung kembang caur jantung teh mending urang we nu kitu mah bangeng sika geger hantem ranginang beang benar henteu alhamdulillah sok kacauna bagiku si kacauna lah ngaralamun wae urang teh ngaji teh galindek nang dahareun sabenerna mah ngaji teh ngan lamun aya dahareun ulah diantep geus dibere dahareun can lain ngan loloyo atuh minta da masih bere dahareun can dang heula di imah atuh ngarep dibere batur hirupna dang heula sarua ulah ge candaan aing barang gol aya disuguhan kejo ka dibere mie lapar betul teh apa ya Masya Allah Masya Rabbi oh deui can nginum ningali Pak Haji mawa cai jadi ingat kana cai tadi mah kebiasaan ngaji mah nya ngaji bang kumaha kebiasaan di dia mah biasana dan nyuguhan teh ceherang we jadi ditu mah kebiasaanna seprit Kang kembali emang ngomongkeun kebiasaan di dia mah biasana cai herang teh cai murah cik saha cik murni herang mah cai murah tapi alus keneh cai herang ketika diuyup teh kita diuyup bismillahirrahmanirrahim aduh can dibuka ditelenges aing pamuka-mukakeun atuh kudu gawe deui di bawah wadahan Masya Allah Masya Rabbi baiklah bismillahirrahmanirrahim cai herang nya cik urang ge jadi seger cai herang mah pas nepi kana beuteung teh sehat beda jeung susu
nya saya heran mah kana beuteung teh saya beda jeung kai susu beda susu mah geus nepi kana beuteung teh goreng bener susu mah geus nepi kana beuteung teh goreng disebut lagi susu tepung ya susu ngatu nih ngaran susu mah geus kana beuteung mah berarti geus nepi ka dieu boga kali susu teh abet goreng lain teh susu boga budak hiji teh genah rek dua wae mah saya geus nepi kana beuteung mah teu kudu dihareup nyusuhan budak teh tukang we ti tukang we alhamdulillah